Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ieu simkuring bade medar carita Sunda anu tos lami katunda. Nu direka ku jalma ayeuna dina jejer carita Sasakala Leuwi Juri. Ih, serem. Di kampung Cikondang, Desa Cimangu, Kacamatan Cimangu, Kabupaten Sukabumi, aya hiji leuwi. Ayana di belah kuloneun lembur Cimanggu, mangrupakeun sabagian ti wahangan Ciberem anu jadi wates antara Desa Cimanggu sareng Desa Boregah Indah. Pangna disebut leuwi jurig, aya dongengna. Kieu dongengna teh jep jempe dangukeun. Sababaraha taun kapengker di Cikondang aya kokolot lembur anu katelah namina Bah Oha. Ngagaduhan murang kali hiji lalaki keur mejehna dumeleg namina si Jalu. Bakating ku deudeuh sadidinten lalandianana si Ujang. Ari pada melan sapopoe keur nyumponan pangabutuh hirupna nandonkeun tina hasil tani. Ari pangaresepna nyaeta nguseup. Gancang carita dina hiji waktos Bah Oha ngajak nguseup ka murang kalihna. Kira-kira tabuh 5 sore bari kieu pokna. Jang, urang nguseup yuk ah. Nguseup ka mana, Bah? Murang kalihna ngawaler. Urang ngarisakeun anu harita teu beunang teh. Hayu, Bah. Bah Oha jeung murang kalihna angkat ka hiji leuwi anu teu acan terang naon eta ngaran leuwi teh. Leuwi gede caina, caneom hejo bakating ku jero. Di sabudeureunana diriung ku tatangkalan nu ngaroyong. Mapaes eta leuwi matak sieun nu ningali. Nya di dinya teh Bah Oha sejak maseban nguseup. Ngantosan sugan jeung sugan aya nu nyanggut. Teuneng jeung ludeung taya karempan, pantang sumerah sabar nguseupna. Teu karaos kira-kira tabuh 12 peuting palangkung jejer pepelengkungan. Tap dicabut, diberean, teras dicentok, bari ditataran. Bah Oha nyarios kanu janten murang kalihna. Ngawartosan yen jejer anu dipake ku manehna aya nu nyanggut. Bari marentah sangkan nyiapkeun peralatan maehan lauk. Jang, udang, aya nu nyanggut. Naon, Bah? Aya nu nganyut. Ye, ari maneh ujang. Matak ulah begiting sare oge. Lain nganyut, nyanggut. Geuwat udang. Cakal bedog jeung batre. Bangun gede ieu lauk teh. 3 jam lilana Bah Oha nataran. Di ngawitan disanggut antara tabuh 12 wengi dugi ka tabuh 3 subuh. Lauk masih can kaangkat. Naon kira-kira eta nu nyangut teh? Tahrim di masjid kadangu. Nandakeun wanci geus subuh. Lauk kaangkat. Bah Oha sareng murang kalihna taki-taki. Barang breh ruas kabina-bina. Nataran nu sakitu lilana teh disangka lubang gede. Malah geuning hiji tampele nu napel dina eta useup. Bakating ku ngaraos kesel, Bah Oha susumbar. Si bedul, ari sugan teh lubang gede. Nah geuning ukur tampele, tapi kunaon tanagana gede-gede teuing. Buah loba jurig ieu leuwih teh jang. Sapada harita les tampele leungit.
jagat ngarieu robah jenis jadi hiji makhluk anu sakitu gedena. Oha jeung murang kalina olohok, malah cenah buluna rongsob hampir sagede nyere. Hoyong ningali beungeutna hararese bakating ku jangkung gede. Oha tanggah ningali semu rada gempeur, atuh lain ge kokolot lembur, luhung ku elmu, jembar ku pangabisa, terus mapatkeun ajian pamakena. Les eta makhluk teh leungit, teu antap parah tap kana jeujeur, teras diperenan bari ngajak mulang ka murang kalihna. Sumunu keheul. Tah ti wanci harita eta tempat teh nelah leuwih jurig. Kabeh dieunakeun eta leuwih anu tadina pikasieun malah jadi pamuruan masyarakat, nyalurkeun pangaresepna kaya ninguseup jeung ngecrik. Mung sakitu dongeng anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, saninten buah saninten dibawa ka parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.